Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramadan dari kelas Ekstelin A. Ingin membacakan pidato Biantara bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang sami-sami panjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayana atas dipisahkan kasempatan kangkal sareng dina kayaan saya sehat walafiat. Hadirin sadayana anu pika hormat musim kuring. Henteu karaosnya terus 6 tahun urang aya di dieu anu di dieu nya nuju menuntut mulia naon anu dipajarkan nu ku bapa sareng ibu guru teh rasa dimanfaatkan ku urang sadayana hal anu positif sareng aya manfaatna. Mugia ama sareng ibadah ibu sareng ibu guru atas ikhlas ngajar urang sadayana sina pinter pengging wewelasan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilkan perancang sadayana kurang lebihna naon dihampeunkeun ku sadayana hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.